Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi, baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana di santero jagat. Haturan lijeng ditepang damukeun deui sareng jujutan carita jakarana anu kantos katunda nya ayeuna urang Bandungan ku sadayana bagian anu ka 52 na. Sap kumaha ieu naskah nu kantos disungsi dina judul jakarana karangan Amboros pedaran Mang Dedi ka Sapi Wanci dina mangsana bedarkeun kaayaan alam ti Puting di sisi pelemburan Cimanuk lumangsung tarung ragot antawis jakarana nu dibaturan ku Nyimayang keur nyahanca atawa ngalayanan si Juha keling jeung batur-baturna. Kumaha atuh para pambiarsa lajengan ngai carita langkung paos na mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kade helak like, subscribe, komen jeung loncengna toelanya. Atuh nuhun kumaha rupi perhatosanana mangga urang Bandungan tarungna jakarana anu dirempug ku tiluan sedengkeun Nyimayang dirempug ku duaan. Yo, yo, hop, hop. Cilung atuh harita. Jakarana harita luncatan yang harapan si obet anu karita nebikeun ka Namru harita kene. Jebron atuh di harita kene oge dijejak ku jakarana ka musuhna. Musuhna anu duaan harita barang jang jakarana atuh rek nimpah dikasih obet. Sakilat si Juha anu jadi batur si obet ngalungkeun tambang kana awakna jakarana lung kulawit ret. Eta tambang hateng ngeurad kana cangkengna jakarana. Teu cukup ku kitu, si acan sadar kana kaayaan geus lung deui atuh lambang tambangna si keling dialungkeun dipake ngeurad kana awak jang jakarana. Kulawit ret. Dua tambang harita geus ngeusi. Harita geus ngeurad kana awakna jang jakarana. Terus atuh dibedol harita satanikna atuh puguh. Jang jakarana teh meunikeun ka ngarasa kaget. Cagakak atuh harita si Juha jeung si keling ngagagak seuri. Hahaha. Beunang si ayeuna mah karud teh euy. Kajaran lah Juha. Tong diandap. Kurang ajar sia awak aing dieurad dasar bangsat sia. Mata oge sia goblok montong somong sia kadewek mah loba cara sia pikeun ngalumpukeun sia. Cek si Juha nya kakak seri bakat ku bunga meureungan peda eta nempo musuhna alias jakarana jiga kitu kayanana samalah tambang anu keur dicekelan ku dua leungeun tadi tarik satakerna bakatku hayang sugema meureunnan atuh puguh jakarana awakna durugdug jadi kusur ku tambang si Juha sabot keur kitu si keling oge tumbung eleh tambang anu dicekelan ku manehna oge gancang ditarik nya puguh tu awak jang jakarana jadi ripuh lantaran pada ngabedoan cangkengna karasa nyeri dada oge karasa eungap. Dina kaayaan kitu teh jang jakarana gancang ngerahkeun sakabeh tanagana. Krabak atuh tambang anu keur dicekelan ku si Juha harita ditewak berejeungap. Terus dicentokeun sakaligus. Akibatna puguh mata heran puguh oge da eta mah anak kalayang teh awak si Juha harita ngalayang kabantingkeun ku tanagana jaka parantaraan eta tambang anu kacida pisan rongkahna. Jedun harita ditarik atuh harita ku jakarana kalayang awak si Juha.
Gebut cekuk ayam disada. Awak nasi Juha atu ngalaya gebrus atu harita. Ragrag kana dapuran tang kacau. Sedangkan tampang anu cekal kuleun si Oden lesot harita gede. Ayam sabot keur kitu sakilat atu sikelinga bedo deui tambangna teh anu ngeurad kana awak jang jakarana. Atu durug-durug we awak jakarana teh harita digusur ku tanagana sikeling. Samalah gebru awakna labut ditajong atu kana catang. Nempo musuhna labu ose-osehan can bisa hudang. Atu ku sikeling harita teh diantep. Kelaka durug-durug we jakarana teh harita ditarik deui ku manehna. Nyapuguh we awak jang jaka teh harita jadi kagusur. Aduh, kurang ajar si setan. Kena sama kena bungkusir ka kasator kaing. Jakarana atuh pakeupi sayang bisa hudang tapi awakna nu dieuran ku sikeling harita teu bisa lesot. Samalahan makalaka terus digugusur ku sikeling bari jeung seserian. Dina kayaan kitu sakilat atuh sekling jeluncat arek ngajejek awakna jang jakarana. Anu harita keur ose-osehan hayang hudang. Hiu kurang ajar sia cekok atuh harita yang jaka harita kene oge ngagoak lantaran kena kutajongan sukuna sikeling. Hahaha rasakeun ya sia nempo jakarana harita ngagorowok sikeling beuki buring haswe terus atuh manehna harita ngahembatkeun deui dampa sukuna anu jebrag teh jaba loba dakian deui dipake najong bobokong jang jakarana anu can bisa hudang teh. Tapi jang jaka oge harita gancang sadar kana kaayaan dirina terus atuh ngagorentelkeun awakna brejeng sakaligus suku dasi kaling teh anu datang ngolebat harita kene krewek ku jaka ditewak sarta terus dicentok sekaligus. Yo krewek gebut awak sikeling harita ngagedebut kana taneuh meuning ngagebutna teh jiga nangka asak murag. Nampo sikeling yuk seruk rejat jang jaka hudang deui terus sudaran heula tambang anu ngeuran awakna nya sagedeng oge atuh tambang teh geus lesot. Dina kayaan kitu sebrut si Juha harita narajang deui peurupna anu katuhun seleber arek ngagedor kana careham jang jakarana. Tapi eda sakali ieu mah tu panarajang si Juha teh disingkahan tapi kal ditadah deui ku peurup anu katuhu. Yo belenung dua peurup bantro keleuweuh si Juha teh ngagorowok sorana beuki tarik samalah mah bari jeung ajeret-ajeretan sagarupa beri nyekelan peurupna lantaran karasa nyeri jeung panas tetela geuningan peurup jakarana teh teu kawas beusi we. Sedengkeun atuh jang jakarana sarua ari nyarina mah nyeri eta ge ngan teu nepi kana teu nepikeun ka kitu ukur katempo teh muringesna we wungkul. Ngobrol sia gelo sia peurup ayu sia nyeri sia bangsat. Sorry sia maknya atuh sia teh karek oge diadu peurup geus ajarag-ajaragan kitu maneh teh. Sabot keur kitu atuh harita kaplebah dinya juljol loba anu daratang tetela geuningan rombongan Bapak Ici. Harita teh geus anjog kalebah dinya bray atuh harita kaayaan lebah dinya teh jadi caang lantaran kacaangan ku caya obor breh di dinya katempo jakarana atuh jeung nyimayang keur but-but we harita garelu teragot pisan. Ngalawan balad rampog teh nya kalawan teu loba omong deui harita langsung patua kampung oge harita paparentah kanak buahna sangkan ngabantuan nyerang ka musuhna. Barudak maju euy tuh garongna tewak ceuk Pak Ici alias patua kampung. Barang ngadenge parentah di patua kampung alias Pak Ici kitu harita kene ge anak buahna teh talangke terus ngangseng harita kene barang narajang ka musuh bodog-bodog but-but atuh menis pating hariung nampo kayaan kitu masih Juha jeung baturna oge beuki jengkel hatena lantaran musuhna ayeuna mah lain eueuh kelakah nambahan sok sanajan heueuh oge pangabisana ukur ala kadarna bae da urang kampung eueuh kanyaho teh tara latihan itu ieu teu burung lamun dilawanah matak pacieu sabab ai masyarakat mah atawa pangisi lembur
Cimanuk lamun neungeun kana naon ka mana nepina hiu atuh bedog-bedog oge harita bedog si Oded tadi diputerkeun luhureun sirah bari jeung nyiengsieunnan ka warga puguh we atuh urang lembur oge harita ngararengkog nempo kitu masieun kabeunangan ku bedog musuh cenah mantong mundur atuh maju barudak Pak Ici harita teu eureun-eureun turun meres sumanget sangkan anak buahna maju kabeh ngadenge kitu mah atuh Srong maraju nyerang ka musuhna dina kayaan kitu si Juha ngagorowok ka si Oded. Oded. Kumaha ieu? Cucurut tinggal kalah ngalobaan rek terus dilawan atawa urang kabur. Nya lamun lobaan beki mah mending keneh kabur atuh Juha. Ya, sok aju mundur euy. Mundur. Cek si Oded harita ting keleuweuh barengan ku si Juha. Nya senggeus ngomong kitu masih Oded mere parentah di kabaturna sangkan kabur we cenah ninggalkeun tempat pakalangan gelut. Cileung si Oded luncat bari jeung karawak atuh kana gemolan menang abadog. Terus harita kene oge atuh dibawa mulikeun ka ateng-atengan lumpat. Nampa si Oded anu geus kabur ngabecir pangheulana sakabeh wadia baladna atuh tetalangke jelung-jelung harita kene oge lalumpatan terus kalabur nuturkeun si Oded nu pangheulana nampu kayaan kitu jakarana teu cicingeun sakilat ngablesat ngundang si Oded kitu deui atuh Pak Ici jeung anak buahna katu teh nyimayang terus pating beretek lumpat bari jeung pating keleuweuh pating gurobas kadubala si Oded jeung baturna lumpat ku gurobasan kadubala mengpeng nguru kasih si lembur si Oded lumpatna ngabecir ti heula teu nyaho lamun tukangeun manehna teh aya anu mudag sabab ceuk pangrasana mah lumpatna teh geus kacida tarikna nya terus we atuh harita mangkrung jiga kuda kabur tapi edas sabot keur kitu atuh teu kanyahoan curelat cileung ka hareupeun aya anu ngabedega nulak cangkeng nah halangan jajalaneun rangkong atuh harita si Oded anu keur lumpat tarik teh ngarangkong sarta langsung atuh rengeureun bari jeung napas harita nyikar sia goblok reka mana atuh ieu teh maneh teh mun rusuh-rusuh teuing Oded mun tiba baranting kitu arek kabur si lain teh mantong tatang geus jurig sono hiu si Oded harita ngayunkeun leungeunna anu belah katuhu setaker tenaga pisan lempeng rek ngacamkan rek nonjok kana gado Jang Jaka tapi Jang Jaka sakilat dagilekeun awakna saeutik hiu keplos pantarajang si Oded milepas bari jeung awakna nyelonton ka hareup ka bawah ku tenaga sorangan tah dina kayaan kitu sakilat ku jakarana ngalengkah hartana katukangeun awak si Oded bari jeung ngajejekeun sukuna nyatana kana bobokong yuk goak atuh si Oded ngaguak lantaran bobokong kerasa nyeri asa potong sabot keur kitu teu kanyahoan syak dampa suku jakarana ngahiuk nyamber kana tarang hiuk si Oded harita ngocek denge gebruk nambruk sirah karasa bari degelieur asa muter datenjoan si Oded harita nepikeun ka selang-seling gembolan geus karebut deui ku jakarana kurang ajar sia gembolan aing bangsa cia tong digadang sia setan sia lain gembolan maneh ieu mah gembolan batur anu digarung ku si laing loh sia mantong loba bacos sia anjing sia kudian si Oded maksakeun hudang sok sanajan karasa sirahna lieur balideg sembrut si Oded harita nubruk ka musuhna maksudna mah harek ngarebut deui gemolan cenah tapi jakarana rikat ngagiwarkeun bari jeung sakilat ngarengkas suku si Oded gebruk si Oded eueuh kakapok deui gebut deui harita tu si Obed labuh deui nyuksuk ayeuna mah terus awakna ngagulitik kalane saterusna mah gebru senyang koyot teh kana sisi susukan bari jeung gegerungan si Oded anu tigebrus kana jero susukan awakna teh jadi rancucut bucis ku cai baraseu tarang ngajenos segede enog soang
lantaran tidak gora kana batu dina mangsana awakna keur gugulitikan harita. Parandeni kitu ge korejat atuh gancang hudang deui, maksakeun kitu ge hanjat. Nah atuh luak ieu kana burung banget sama si Odet lumpat. Bari jeung apeng-apengan sungku ingkud-ingkudan. Awak atuh nyareri jaba bucis ku cai. Jetruk atuh harita titajong deh kana batu anu nunggal. Kata rasa nyerieur jeung nyeri. Eta kabeh atuh geus teu dipalire deui. Terus harita mah ngaberung si Odet teh lumpat. Bari jeung sagala dirempak geus teu robah aturan deui lompatna teh sabab sieun ku Jakarana. Nempo kelakuan si Odet anu geus ngabecir ti babaranting, Jakarana muni celohok. Sakadapan mah melong nempukeun kelakuan si Odet anu geus ngabecir teuing ka mana. Tapi ku Jakarana mah teu diudag lantaran inget ka Pak Ici jeung anak buahna anu keur ngarudag ka si Juha katut batur-baturna. Sok sanajan dikepul bakul baya mangap oge kulobaan oge geus pasti urang lembur mah moal sanggupeun pikeun ngarubuhkeun maranehna. Dumasar kana eta nya terus we Jakarana rulusuhan balik deui. Sedengkeun Mang Daso jeung baturna anu geus aya di sisi lembur belah ti kidul, barang ngadenge anu pating gerowok tingkeu leuweuh muruk ka pelabah dinya. Gancang atuh paparentah ka anak buahna, sangkan tatan-tatan bisi anu daratan kadinya teh komplotan garong anu keur diarudag. Budak, nyem, pegat euy, jika nama tah aya anu lumpat, muru ka dieu tah, gancang pegatan euy, tapi kade euy, kudu sidik heula ieu. Nya, bisi balad urang, tapi lamun geus sidik anu daratan teh garong, nya, teh kudu asa-asa bajeg cokorna euy. Beres Mang lah, tuh Mang. Aya nu derang, cek si Sodik harita. Cek si Sodik menikeun ka centik-centik we nu curugna teh. Tembak anak buahna Sodik teh nyatana anak buah Mang Daso dadaku nama nu katalahna si Sodik bari jeung nuduh teh kanu daratang. Kade barudak euy, sing hati-hati ulah sologoto sabab garong mah palinter. Mang Daso merepepeling ka anak buahna. Sangkan hati-hati jeung iatna bisi ngajalankeun tugasna. Tekung Srila jeleng-jeleng kadinya teh opat jalma anu keur lalumpatan. Barang nempo di hareup atuh aya anu ngahalangan jalan, reg atuh harita maranehna areureun bari jeung ngomong kalawan sesentak. Jika sia mun teu ngahalangan jalaneun sia dewek ieu, lamun hayang keneh hirup kitu ge. Ngadenge kecap kitu eta jalma. Puguh we atuh Mang Daso teh meuli melotot. Pok harita. Naon sia teh ditah nyingkir ka aing? Dasar garong. Berak, yup, jatuh jolom, maju we. Siap. Cilung, waduh, nyon, kurang ajar si Sucunguk. Geus podaran Juha. Sekalian lah. Tuh, bisi baturna kaburu ka dieu. Bener euy. Hayu, babat pacing euy sarere euy. Siap, sok, batur-batur. Hei, urang Cimanuk, siap. Yup. Cek si Daso sabatur-batur deh. Nya teu meunang geus menang parentah kitu mah derwe Mang Daso mah. Anak buahna aya kana sabaraha urang maraju ka hareup bari jeung jarak kalanpa karang masing-masing. Aya nu moal bedog halu gegenir. Malahan masih sakala aya we. Puguh we si Juha jeung baturna oge atuh jadi panas. Seal atuh harita ngalunggaskeun bedog. Cilung atuh ngaruncatan. Laluncat ka hareupeun geus sayaga pikeun yang haripan musuh. Maju sarang woy, cek si Mang Daso harita ka baturna urang lembur Cimanuk. Yok, gancang maju babarengan sia, ngarah gancang malodor. Cek si Juha di pihak garong. Siap bedong si Juha ti jeung baturna pating kolebat arek ngababad pacing anu jadi musuhna cenah. Tapi edas anak buah Mang Daso ge sabisa-bisa ngabedung serangan lawan. Bedong si Juha atuh jeung batur-baturna ditadah ku pakarang masing-masing. Aya nu ngablentang kana halu. Kana pamikul sanaon di bawah. Linggis keur atuh tarung. Harita keneh sora pakarang menipating belentrang. Ditema ku sora anu pating keleuweuh. Tapi memang gelut teh atuh teu saimbang. Lantaran urang lembur mah nyerangna teh sabolong bentor we asahkeuna padu maju we. Teu diperhitungkeun. Yuk bedong si Juha ngalayang rek nyabat cirah Mang Daso.
Tapi lap Mang Daso ge ngelukeun sirahna. Si Juha ngelepat deui atuh rek nojos ka kemplongna Mang Daso. Anu harita kedongko, gebeg atuh Mang Daso harita ngagebeg. Terus gebru ngalabuhkeun maneh. Sabot keur kitu seak atuh suku si Juha ngalayang ngajejek kana walikat Mang Daso. Cekok seak atuh Mang Daso harita lantaran tajongan si Juha teh kacida pisan tarikna. Alah sia aing bonang euy. Eueuh kabacu sia mah para katangtang para keteng-teng sia mending ngajedog sia goblok. Ceuk si Juha harita. Ngadenge Mang Daso ngocak denge puguh we anak buahna anu 7 teh. Harita jadi patinggalan kong. Dina kayaan kitu si Obed atuh jeung baturna. Sakilat atuh narajang ku tajongan-tajongan jeung tonjokan anu kacida tarikna. Hiu. Alah lu cekok. Jungka keleuweuh anak buah Mang Daso. Pating keleuweuh pating gorowok jeung pating jarungkal. Ukur sageprakan oge geus bisa dilumpuhkeun. Untung sabot keur kitu teh rombongan Bapak Ici harita buru-buru datang kadinya. Terus atuh mere parentah ka anak buahna sangkan ngapung wakul garong anu opatan. Ayah, kepung euy. Tong diantek Daso, Sodik, gancang harudang sia. Buru. Geuning sia, geuning ngaripuh teh sia Daso. Ayah, puy walikat mah. Baiki nyeri kuring teh. Magal tuh sia. Mentong gelut sia ceuk eueuh kabecus mah. Geus sia lamun eueuh kawani malah marantong sia kabeh. Cuk si Obed harita ti pihak garong ngeleuweuh ka Pak Ici. Ya tong gagabah sia make jeung nyebut eueuh kawani sia ka aing maju sia goblok. Ici harita nyageng sarada kolot kawanina mah gede. Gorowok atuh Papa Ici harita mere komando sangkan anak buahna maraju. Nya atuh rob kabeh maju ka hareup. Siak babarengan narajang atuh ka si Juha katuh baturna. Nu antukna mah geur deui we atuh gelut bebeakan. Ai gelutna saborong bentor maklum gelut jeung urang kampung meni ragot atuh. Nampok kitu si Juha lieur jeung baturna. Beuki amek jeung jengkel. Terus atuh marehna oge ngalawan narajang bedog. But-but dipake nadah serangan musuh. Halah, nyaan euy. Teu bisa diancam aya ge mah ka mana we tapi na tahalu teh euduh ditakis aing kaluhur baru kahana kana bincurang aing. Gancang we lah beresan atuh Juha tong ngomong wae. Bener kudu gancang beresan yo. Rob harita anak buah Bapak Ici harita nyerang babarengan. Bedogna but-but ngarah kana ka musuhna. Tapi si Juha luncat ka hareup bari jeung muterkeun bedogna buang aksi luhureun sirah. Hiu pelentran. Cang, hiuk harita. Bedog si Juha diputerkeun tarik pisan. War. Aduh ngaceleng euy. Betul ngomong sia aja udah. Aduh ngaceleng. Si Juha muterkeun bedog. Menikeun karaceleng eta bedog urang lemur teh. Kantune kaloba kocak, jedak. Anak buahna atuh Bapak Ici harita terus gemprah larubuh teu bisa harudang deui. Nampok kitu mah atuh Pak Ici teh harita jadi gugu bingung kudu kumaha lamun geus kieu. Sabot keur kitu cakaka kadenge aya anu seurih horeng si mana horeng. Si Juha harita nangtung dina batu. Hei aki-aki. Ceuk aing naon sia? Marantog ceuk aing oge sia mentong wali ngalawan ka aing tu deureu. Akibat katempona ku sia ge meureun akibatna. Nyaan geuning sia teh lah manusia anu jarahat. Naon sia kaing nyebut jelema jahat? Bageur ai mah sia goblok. Syuk atuh harita si Juha ngomong kitu teh atuh bari jeung ngayunkeun deui peurutna kana beungeut Bapak Ici. Syuk gebrok atuh harita. Keuna pisan kana cukang irung Pak Ici. Anak keleuweuh teh Pak Ici atuh harita ngagoak terus gancang mundur atuh ka tukang bari jeung leng rada lieur jeung nukupan kana irung anu getihan. Ayah dasar garong kurang ajar sia. Bungkus ya nu kurang ajar mah si aki-aki. Bade ya hiji deui si Juha jiga nganawaran barang ngalahar. Ngayunkeun deui dampa sukuna arek najong dada patua kampung alias Bapak Ici. Atuh puguh we
batua kampung teh emu gitu-gitu teuing mah. Dina kayaan kitu hiuk beledug tongong si Juha harita aya anu ngajejak ti tukang. Hiuk. Anak keluar si Juha ngagorok abakna nyungsel. Koreja si Juha gancang muniang hudang deui. Terus atuh ngaret-ngareret ka saurang jalma anu geus ngabedega di hareupeun manehna. Nu teteh lah geuning eta teh nyimayang teh. Sok sia. Rajen teh wani kakolo jeung aing sia tarung mah. Kunaon sia tem? Ukur nyiksa kaki aki sia teh jurig. Ari sia kunaon wani dengan ukur ngabongohan we ti tukang sia. Kumaha aing we? Dengekeun. Geus lah teu kudu ngabelaan batur. Da nyai teh atuh sarua jeung akang balad garong. Jadi teu kudu pura-pura jadi jelema bener loh. Da uyah mah tara teh kaluhur atuh euy. Kurang ajar sia. Kumaha aing we teh sia mah ngabacot sengeunana. Hat. Samrut atuh nyimayang harta keneh narajang ka si Juha bakat ku geus teu kuat ngadenge kekecapanana. Si Juha teuing matak panas kana hate. Nya nempo kitu mah atuh si Juha oge atuh geus teu bisa asa-asa deui. Keur we atuh harita duanana tarung bebe akan ragot pisan. Si Juha jeung nyimayang harita sarua ambekkeunana. Sadengkeun atuh patua kampung alias Pak Ici harita jeung anak buahna kalakah caricing nyaksian anu keur ditotama. Sabot keur kitu jakarana jong anjong kalebah dinya. Barang nyaksian nyimayang keur tarung jeung si Juha. Hatena boga niat arek mantuan ka nyimayang tapi sakilat aya anu luncat ngahalangan. Terus ngabedega awakna hideung mata bolotot mencrong kajang jakarana cakakak atuh harita. Hahaha. Geuning anu datang teh sia keneh monyet. Horeng si mana horeng si keling anu ngomong teh. Ngomong kitu kajang jakarana bari jeung papolotot huntuna oge meunikeun kakaraketan. Heuh sia kuring sok lah. Ayeuna sia urang anggeus-anggesan jeung aing gelut teh. Sia mah kitu geuning sakabeh mah geus teu bisa disabaran sia ku aing. Sok lah hade kitu ge euy. Da dewek oge atuh geus bosen ngeleubeungeut sia teh. Sok sia bira baju sia keling. Sarua aing oge sia geus bosan neuleuh sia teh. Heug sia lamun kitu. Tapana dieu. Hiap sabrut cekeling harita keneh narajang. Sawuk beurutna atuh bangbaraan ngahiuk harita. Arek ngarah kana puhu celina jang jakarana. Tapi ku jakarana oge atuh teu disingkahan. Beurutna si keling hasakelegna kawak ditawak bari jeung terus atuh dipariuskeun ka tukang. Beulikeun ka murilit atuh balatok harit. Kadenge aya sorat tula anu potong. Kokon aing dipatahkeun goblok bodet. Meni oge potong kokon sia. Ngarah teh pulang paling wae pagawean sia teh. Sekeling harita ajrag-ajragan. Leungna uplak-aplek bener we atuh dipotongkeun ku jakarana. Padahal nahaja eta mah supaya satadina mah moal dikitukeun kulantaran atuh si keling berontak jadi asa dipotongkeun ku manehna we. Ngarasakeun ka nyeri leungeun sabelah ngaplek lantaran dipariuskeun tadi kusak ku jakarana. Jakarana nempo kitu mah atuh harita seak we. Si Dodeng oge ngaheumbatkeun di bedogna arek nigas beuheung jakarana cenah. Da eta nempo baturna dipotongkeun leungeunna. Tapi can oge nepi sakilat jakarana jeleng luncat mapang serangan musuhna bari jeung malangkeun bedogna dipake nadah bedog si Dodeng. Hiu harita keneh oge belentrang atuh harita. Dua bedog awor meni celang atuh bedog si Dodeng mah harita teh ngacelang meni jauh pisan. Terus atuh balik deui ka handap sarta creb eta bedog teh nancab kadatang kacau. Si Dodeng anu bedogna geus ngaceleng puguh we atuh reuas kareureunnakeun leungeun asa komper linu jeung sing sireumeun tapi aya hate mah ngahea banas
Huntunag di atu kakaraketan harita bakat ku ambok. Sabrut si Dodeng nubruk bari jeung ngirimkeun pereupna ka Jang Jakarana. Nyamber kana beungeut lap. Jakarana ngelokeun sirahna kaplos atuh harita. Pereup nilepas seak atuh suku si Dodeng harita ngablesur muru kana tarang. Krabak suku si Dodeng ditewak ku Jakarana. Malah dicentok terus sekaligus dibantingkeun atuh kana tani. Hiu. Si Dodeng harita nepikeun ka tisrikna utah getih. Awakna ngakedebut tarik pisan. Gorentel gogorentelan. Beungeutna seruk nyuk seruk atuh kana taneuh garing anu campur jeung batu laleutik. Atuh puguh we si Dodeng teh meunikeun ka adu belajar. Beungeutna ngadaradan asa diparud. Barang nempuh kajadian kitu si Obed atuh teu cicingeun. Manehan teu tega nempuh batur arikit baturna kitu mah. Sakilat serepet nyebut bedog nyebut bedog terus atuh harita bedog ditunda. Sugan tarik dipake tapi anu rek dipake menyatana peso bisi kagok cenah. Terus harta kene sakilat nyebut peso balati dina jeroen baju. Malah harita kene dilempageun atuh ka Jang Jakarana anu harita keur nyang hareupan atuh ka si Dodeng. Hiu peso balati teh harita menikancang rapet tarik pisan ngancam-ngancam kana awak musuhna. Tapi edas Jang Jakarana anu harita keur nukang teh bisa ngarasakeun kana datangna sarangan musuh. Barang peso atuh geus rek datang, sakilat Jakarana ngagileukeun awakna sarta krawak. Eta peso balati teh ditewak gagangna pisan. Terus sakilat atuh eta dibalikeun deui kana bogana. Hiu peso balati nyerepet harita kacida pisan gancangna. Hiu mangsa cekap waktu cukup. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah. Mangga baris neruskeun ieu carita bagian anu ka 53 nalunya. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana. Lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.